ghairu maulahu kanallahu ana sapa Allah wala syayalan ora perkara iku maujud ma'hu serta Allah yani neja musonib ana hada ing satuhune kanallahu wala syai'a haluman huwa iku tingkah wong huwa utawi man mutahakikun iku kang narima nyata bimaqamil fana kalawan makom fana wa huwa utawi makom fana adamu ru'yatihi iku ora ningali wong ghairu maulahu ing liyan pangerane wong wa huwa alana alama alaihi kana wa huwa utawi Allah alana ing dalam waktu iki alama ikut tetap ing atase barang kana kang ana il Allah alaihi ikut tetap ing atase barang ay anal amrola dihasola lidalikal musyahid tegese satune perkara alladhi hasola kang hasil lazi lidzalikal musyahidi kadue mengkono wong kang ningali Allah wa huwa utawi anal amro anal wujudal hakikiyah iku satune wujud hakiki lahu iku tetap lahu kedua Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah wa gairuhu utawi liyan Allah la wujuda lahu iku ora wujud iku maujud lahu kedue goir huwa alwasfu huwa iku utawi amro alladhi hasola wasful muhatahakiku iku sifat kang narima nyata lahu kedua Allah subhanahu maha suci Allah bil waqi ing dalam kang bukti wa adamu idroki dalika lahu qabla dalik innama huwa liwujudi hijabi wa adamu idroki dalika utawi ora nemu mengkono wujud lahu kedue Allah qabla zalika ing dalam sedurunge madkur inama huwa iku pasti huwa adamu idrok liwujudil hijab iku karena ana hijab wa qaulu mangka utai ucapan musannif lapad wa huwa al ana ae inda musyahadatis hadas sadi tegese iku ing dalam nalika ningali ne iki salik lahu kedue Allah ala hadal wasfi alama alaihi kana ingatase barang alaihi an ingatase barang alama ingatase barang kana ana ya Allah alaihi ingatase barang ae huwa mutasifun bil waqi
tegese utawi Allah mutasipun iku kang narima kasifatan bihi kalawan ma alaihi kana bil waqti dalam buktine wa qabla idraki hadal musyahilahu lan sedurung nemune iki musyahid lahu kedua Allah lakin adamu idroki dali tetapi utawi oranana nemune salik dalika ing mongkono wujud inama huwa iku pasti huwa adamu idrok lil hijabi iku karena aling-aling ko ini kang tetap bihi kalawan Allah sumakola yang sakibai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, bapak hadirin sadaya, alhamdulillah izin Allah dina janget ayeuna kurang bisa kumpul di tempat ieu dalam rangka melaksanakan perintah Allah perkawis tolak ilmu anu dilaksanakan kurang setiap sebulan sekali awal Selasa awal setiap bulan. Kalaresan ayeuna tanggal 5-nya. Tanggal 5 insyaallah bulan depan di tanggal seberaha. Tanggal 2-nya. Tanggal 2 insyaallah. Bapak hadirin sadaya sada akan nyundakeun ieu hikmah dawuh daripada Imam Allah. Dipayun urang suhunkeun ka Allah. Muga-muga urang kabehan nu hadir di pengajian ieu dipasihan umur panjang anu barokah. Amin. Sehat rohani dan jasmani, jauh tina segala balai, subur makmur rezeki, sehat rohani dan jasmani. Indung Bapak urang katut guru-guru muslimin muslimat, mukminin mukminat, muga ku Allah dihampura dosana. Amin. Anak incu tatangga baraya muga dipasihan taufik sareng hidayah. Di satu saat urang maut, muga-muga mautnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cek hikmah anu tipayun cahaya hati itu memperlihatkan deketna Allah jeung urang. Jadi syi'aul basyirah, cahaya hati. Cahaya hati itu ilmu yakin, ilmu yakin atau nurul akli. Itu bisa memperlihatkan ka urang deketna Allah ka urang. Cek mata hati urang tuh bahwa urang deket jeung Allah deket jeung urang. Pengertian deket didinya ya. Deketna Allah lamun jeung seluruh makhluk itu bil ilmi wal qudrah. Lamun deketna Allah ke jeung mukmin
itu binusrah. Dekatnya Allah ke jeung para wali itu bitaknis. Jadi artinya Allah jeung seluruh makhlukna tu deket. Maksudnya makhluk itu tidak lepas daripada kawasan Allah, takdir Allah jeung kauningan ku Allah. Kemudian Allah tuh dekat ke orang mukmin, dekat dengan orang mukmin itu binusrah. Ya, nomor 33 Pak. Ya. Binusrah artinya seluruh mukmin akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Kemudian dekatnya Allah ke jeung para wali itu bitaknis dengan kebungahan. Artinya seluruh para wali wa Allah diberi kebungahan. Al-Quran ayat lahumul busra. Ya, surang sebagai orang mukmin ulah sieun. Ya. Insyaallah akan ditolong ku Allah. Ya. Ulah sieun. Ya tentu kan aya sieun mah ka musuhnya. Biasana. Aya sieun teu dahar deui. Itu ulah sieun. Jelas akan ditolong ku Allah. Yang penting kan sobat. Ya, yang penting sobat. Syekh Abiasan sedeli waman sobaro dalika ja'alallahu imaman yuktadabi. Setiap orang sobar karena ujian akan dijadikan imaman yuktadabi, pimpinan anu bakal diikuti. Jadi kudu sabar. Nah, itu kan. Ya, para wali itu jelas diberi kebungahan ke Allah. Geus bikin ya meyakinkan wali itu itulah selalu hirupna bunga. Ya, lamun misalkan aya pusingna eta melain walinya. Misalkan cek batur tama wali ayo prak aya ngomong-ngomong para rusing lain. Lain tama. Ya. Haji. Kedua ya, ainul basirah. Ieu mah ya, ainul basirah mata hati. Ya, artinya cahaya ilmu. Ya, nurul ilmi, cahaya ilmu. Dan ilmu itu ya, cahaya apa? Nurul ilmi, cahaya ilmu. Ilmu itu cahaya. Jangan dengan ilmu itu pasti terang. Ya. Bisa nur idopat karena ilmu itu lil bayannya. Nurul ilmi cahaya ilmu. Cahaya adalah ilmu. Jadi ilmu itu cahaya. Dengan ilmu itu pasti terang kemana baik. Insya Allah dengan ilmu itu ya, bisa. Ilmu itu ibadah deh. Ilmu itu ibadah. Lain ngamalna ilmu na baik geus termasuk. Setiap jalma memiliki ilmu nu ngabogaan ilmuna itu geus termasuk ibadah. Nah, karena aya dawuh ulama kieu ma uti Allahu bi taatin a'zama minal ilmi. Mauti Allahu teu aya dibaktian Allah ku hiji bakti
a'zoma minal ilmi, lebih besar tibatan ilmu. Jadi berarti bakti anu paling gede, bakti anu paling besar itu adalah berilmu. Can ngamal, can lain masalah ngamal, itu can ngamal kerak berilmu saja itu mesti termasuk bakti. Ya, ma'uti Allahu bi ta'atin abdullah minal ilmi. Ya. Jadi tidak ada di baktian Allah dengan bakti anu lebih besar tibatan ilmu. Berarti bakti nu paling gede adalah berilmu. Yes, wahana mantaknya niangan lagi ngajina gede. Ya. Pantas eta abu ya makan ngaji bosen nanya. Ya, ngaji baik tak bosen. Ya, orang mau bosen baik. Ya sebaliknya panggedena dosa itu bodoh. Ma usiyallahu bimaksiatin a'zama minal jahli. Tidak ada maksiat anu lebih besar tibatan bodoh. Ma usiyallahu bimaksiatin a'zama minal jahli. Teu aya di maksiatan Allah ku hiji maksiat anu lebih besar tibatan bodoh. Jadi eta orang bodoh teh maksiat. Malahan mah gitu. Ya, malahan mah ya bodoh itu maksiat. Ya. Dan berbuat bodoh na maksiat. Pang gede-gede tadi maksiat. A'zoma paling gede maksiat itu bodoh. Ngan aya pimpinan bodoh. Ya, aya pimpinanana, eta mah gede doang gitu, ngan aya biangna gitu ya. Ya, aya biangna. Biangna bodoh. Eta kurang ngaji wingeus supaya ulah kasukeun kan meta gitu. Biangna bodoh cek Imam Sahal Rasul jahli al jahlu bil jahli. Rasul jahli al jahlu bil jahli. Biangna bodoh eta teu nyaho kana bodoh. Biangna bodoh teu nyaho kana bodoh. Itu biangna. Ya. Jadi berarti lamun aya jelema bodoh teu nyaho dirina bodoh. Waktu eta puang bodoh-bodoh. Ya. Pambiang-biang itu. Ya. Kenapa cek ulama nu mantak teu nyaho bodoh itu jadi rasul jahli. Ya. Jadi biangna bodoh lantaran mengakibatkan teu daek ngaji. Teu nyaho bodoh itu akibatna teu daek ngaji. Ya. Bab lamun nyaho bodoh mah ya pasti daek ngaji. Ngaran ge rumas aing mah rumas sandaklah jelema bodoh ayu ngaji. Yes. Cahaya ilmu itu memperlihatkan eueuhna urang karena ayana Allah. Jadi cek ilmu urang, cek ilmu bahwa urang tu eueuh nu aya Allah. Nah, pan ye urang eueuh. Ya. Maksudnya sekalipun aya anu nyata aya mah Allah, urang mah teu jelas ayana. Kemudian wahab kul basiro hak. Basiro artinya cahaya hak, cahaya Allah. Itu memperlihatkan wujudna Allah
tidak ada diri orang eueuh diri orang. Jadi berarti cek cahaya hak itu hanya nu aya Allah. Ya. La ada mak wala wujuda. Urang mah teu eueuh teu aya. Ya, eueuh teu aya. Nu aya mah Allah ya. Yes. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Kana Allahu nu aya hanya Allah. Malah aya ulama nu nafsiran kana Allahu itu ai kana Allahu munfaridan. Jadi kubar kanana seakan dibuang kana Allahu munfaridan. Aya nu nafsiran itu ieu ulama. Ya, dina sapalih kita dina kitab Sabilul Iradah. Kana Allahu tunggal ayana Allah. Wala syai'a mahu sama sekali teu aya perkara beserta Allah. Jadi berarti nu wujud tu hanya Allah, selain daripada Allah itu teu aya. Tah ieu Pak. Ya, yakni anahada. Nu ayana Allah, nu aya tu hanya Allah, tidak ada perkara lain beserta Allah. Ya haluman huwa mutahaqiq bi maqamil fana. Ieu tingkah jelma anu geus beneran makom fana. Jadi lamun ieu jelma geus nyaan nya cicing dina makom fana, jadi nu aya tu hanya Allah. Tenang geus fana. Kan aya makom sohu waras aya fana. Ya, ay urang mah masih waras. Ya. Okay. Mantak ay waras mah sagala kadeu waras di. Ya. Paler kidul kulon ane sok heula. Ya. Kadeu atuh geus waras. Ai fana mah ieu fana Pak. Ya. Ngeut waras manehna fana. Wa huwa adamu ruyati ghairu maulah. Ya. Tidak melihat selain Allah. Teu waras. Ya. Hanya nu kadeuleu nu katingal itu Allah. Itu makom mana. Ya. Kenapa hanya nu wujud tu Allah? Li subuti ahadiyatihi, karena tetap sifat ketunggalan Allah. Karena makhluk mah banyak, Allah mah hiji. Ya. Walajat ulama al-aqwan sabitatun bi isbatihi mamhuwatun bi ahadi datihi. Al-aqwan seluruh maujudat mungkinat luhurnya aras handapna sapatala. Selain daripada Allah itu sabitun bi isbatihi, tetapna Allah. Seluruh makhluk aya ku ayana Allah. Mamhuwatun, tapi eta makhluk mamhuwa hancur lebur bi ahadi datihi, ku sifat tunggalnya Allah. Seluruh makhluk ayana ku ayana Allah, tapi seluruh makhluk hangus dengan tunggalnya Allah. Karena ningali satu Allah, mulai akan hilang. Ya. Yes, menurut ulama teka harti lamun Allah itu teu jelas. Ya. Teka harti lamun Allah itu teu jelas. Tapi urang mah tang jahit jelas. Itu jelas. Ya. Kan aladi
do adharo kula syait iji aladi adharo kula syait. Dua aladi doharo bikuli syait. Aladi doharo bikuli syait. Tilu kaofat aladi doharo li kuli syait. Aladi doharo qobla kuli syai'in. Aladi adharo kula syai'in, Allah tu anu ngadohirkeun seluruh perkara. Dunia sadunya jeung kabeh pangeusina itu ditembongkeun ku Allah. Didohirkeun ku Allah. Itu ya. Kedua aladi doharo bikuli syai'in. Allah itu dohir ku segala perkara. Itu makom kurang. Jadi jelasnya Allah itu dengan makhluknya Allah. Sebab makhluk kabeh adalah dalil ayana Allah. Kan sok ngaji tehnya wujud hartina aya Allah. Mustahil dalilna dina Al-Qur'an Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, jadi jelas alladzi doharo bi kulli syai'in, Allah dohir dengan segala perkara. Artinya seluruh makhluk itu adalah bukti ayat Allah. Ya. Katilu alladzi doharo bi kulli syai'in. Allah itu dohir dina segala perkara. Ya, artinya ya, Allah dohir dina segala perkara itu, di mana ada sesuatu di situ ada sifatnya. Lamun di numaut pasti di numaut itu aya sifat mumit, aya sifat mumit. Lamun dina jalma aziz pasti aya sifat mukjiz. Ayam yang berdiahmun ayat itu dilemah hina itu ayat sifat Allah muzil. Ya, kulillahumma malika mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadika. Ya, biadikal khair. Nes di mana ayat nu mulia? Di nu mulia dohir apa? Muiz Allah anu nyeun mulia. Dinuhina dohir Allah, artinya Allah nunyeun. Nes di mana orang nempo nu mulia langsung. Di mana nempo orang nuhina langsung ingat Allah. Ngan orang masuk teka deui itu nama. Nu kadeuleu nu mulia nawe. Nu kadeuleu nu mulia nawe. Ya. Alladzi mungkede alladzi doharo likulli syai'in. Allah dohir pikeun segala perkara. Artinya seluruh makhluk butuh ke Allah. Ya, daya makhluk anu teu butuh ke Allah. Karena makhluk itu kan dibutuhkeun ku sakabeh makhluk. Ya, nu mantak salah satu sifat anu mulia itu sifat fakir. Ya. Ya, sifat fakir kurang susah. Kan ulah nyebutkeun jalan menuju Allah itu opat. Zikir. Nah, hiji tah. Dua, tafakkur. Tilu, fakir. Keempat, mahabbah. Taeta jalan menuju Allah. Imam Ustadz Bakri Abdul Hasan. Ya. Ini zikir. Ya. Kedua tafakur, tilu fakir, susah, kaufatna mahabbah. Lamun opat dimiliki pangkatnya sedikit. Lamun hanya tilu anu dimiliki pangkatnya
aulia. Lamun hanya dua anu dimiliki pangkatnya syuhada. Lamun hanya hiji anu dimiliki itu pangkatnya ibadillahis sholihin. Lamun teu hiji-hiji acan naon buah eta mah. Ya. Jadi lamun dikir, tabakur, pakir, mahabbah opat kabeh dimiliki itu ngaranna siddiqin nal muhaqqiqin. Ya, siddiqin. Lamun ngan dua doang ieu mah, ingan tilu dikir aya pakur aya ngan mahabbah hiji gitu maksudna. Eta ngaranna auliyail muqarrabin. Yang kedua aya dikir doang teh jeung tafakur. Geus lage syuhada sholihin. Syuhada ilmu kinin dimengen hiji doang ngas ibadillahis sholihin. Dikir doang ibadillahis sholihin. Wae mau hiji jajan ibadillahil fasiqin. Ibadillahil fasiqin. Dikir tafakur henteu. Maaf eta mah ibadillahil fasiqin, hamba Allah anu fasik. Ya. Ngeunceun ge cek ulama, hamparan dikir itu amal soleh, hamparan tapakur itu sobar, hamparan pakir itu syukur, hamparan mahabbah itu bugdul dunia. Nah, jadi lamun orang ngetikir kudu diukna dina amal soleh. Ya. Lamun orang ngetafakur diukna kudu dina sobar. Ya. Lamun orang nget fakir diukna dina syukur. Ya, lamun orang nget mahabbah kudu bugdud dunia. Ya. Pan kunaon eta dikir diukna kudu dina amal soleh. Dikir engko maksiat melulu. Ya. Malah dikir diacabur aduk ke jeung maksiat, malah dikir diaduk jeung jaipongan sekarang. Waduh, wabasatuhu amalus solih. Ya, pikir itu hamparannya amal soleh, lain hamparannya maksiat. Ya, mungkin ayah buahan, naon buahna fauz. Ya, wasabratuhul fauz, buahna bahagia. Ya, jadi lamun orang dikir diuk dina amal soleh, mungkin akan berbuah. Apa buahnya? Ya, buahnya itu al-fauz, bahagia dunia akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia insyaallah. Kedua tafakur ini diukna kudu dina sobar. Karena tafakur mah teu bisa sekejap. Kudu ngelup 2 jam tah. Di musola, tungkul, ngelup, ulah hes. Ya. Itu ngaran tafakur. Tafakur mah kan mau ditafakuran pun. Ya hiji kakawasan Allah, 2 nikmat Allah, 3 ancaman Allah, 4 janji Allah, 5 awak sorangan. Nah, ini kudu ditafakuran ku urang. Ancaman tah nu ditafakuran itu kakawasaan sebumi langit dan sebagainya. Makhluknya itu anu tamak. Hiji nu ditafakuran itu nah kawasan Allah. Kedua nikmat Allah. 3 ancaman Allah. 4 janji Allah. 5 ya awak urang. Ya. Malah apa? Hadis man arofa robah, man arofa nafsah arofa robah. Setiap orang nyaho diri orang itu nyaho Allah. Nyaho diri orang tuh nyaho Allah. Kenapa? Karena orang ini kan aya anggota mata, jeli, lungun, suku.
Ieu aya nu ngatur. Nu ngatur mata, nu ngatur ceuli, nu ngatur sungut, nu ngatur kabeh diatur. Saha nu ngaturna? Ruh. Nu ngaturna. Ruh mah. Jala mun eueuh ruh mah dia nawa orang nu sanu ngatur. Ya, ruh nu ngatur. Ya, patung kan ngatur. Ngan hiji nu ngatur. Ya. Tapi hiji na ruh itu Pak nu ngatur urang. Segala nu diatur di awak urang. Nu ngatur itu adalah ruh. Ya. Taeka ruh itu Pak. Ya. Kulli ruh wa min amri. Lamun anu nyanyakeun ruh mulai anu nya urusan kecuali Allah. Ya. Ruh teu bisa dilihat ku mata, teu bisa dideki, teu bisa dirasakan ku apapun gitu ruh. Nah itu artinya berarti moal aya ruh. Ya, lamun lain aya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruh teu bisa dilihat sama Allah, tidak bisa dilihat. Ya. Lain ruh sarua jeung Allah nya. Itu maksudna ruh itu nandakeun isyarat ya bahwa aya Allah, bahwa Allah Maha Suci, Allah 10 wajah ya, ada ruh di awak urang itu. Ya. Mantap, setiap jalma nyaho awak sorangan nyaho Allah, nyaho ya. Men berwajah sijinya buahna tafakur. Namun buahna tafakur itu ilmu ya, gitu. Ya, buahna tafakur itu ilmu. Diukna dina sabar engke buahna ilmu. Sebab dengan tafakur itu orang bisa nyaho Allah ya, mantap buahna itu ilmu ya. Kedua ketiluna pakir ya. Ngaran pakir dirinya nafdul qalbi an ta'aluki ya bid dunya, ngabuang hate tina nyambung ke urusan dunia. Waduh, bisa mah ya. Itu bisa lah. Jadi dibuang lain masalah boga lain masalah bulah boga lain. Ngabuang hate ya itu malah ibaratna nafdu yadil qalbi ya anit ta'alluq bid dunya ya. Jadi artinya buang ieu hate leungeun hate malah tina nyantel karena urusan dunia. Artinya segala urusan dunia itu hanya urusan Allah. Jadi ulah orang punya pikiran aing ieu teh lamun kudu boga dunya kudu kieu kudu kieu. Tidak, maksudnya hanya anu bisa ya, ngahasilkeun tujuan urang urusan dunia itu hanya Allah. Ya. Itu pakir. Berarti artinya pakir itu kan ngarasa hirup selalu butuh saha? Allah. Ya. Itu. Jadi ngarasa hirup selalu orang butuh Allah, tidak butuh kanu lain. Ya. Ya, butuh biasa mah eta mah teu dihitung tah mah. Ya fakirna itu butuh Allah. Ya. Katilunya tadi naon katuh fakirnya. Engke akan buahna naon? Buahna syukur jadi ulama. Engke akan berbuah tak fakir itu buahna syukur. Lamun orang selalu butuh ke Allah, engke akan timbul terima kasih ke Allah, syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaufatna mahabbah. Mahabbah itu kan ya, cinta Allah ya.
cinta Rasul. Kemudian mahabbah itu aya basat lagi. Basatuhu hamparannya mahabbah itu bukti dunia. Entah resep kana dunia. Lain teboga. Ya. Ulah faedah. Sekan geus dihanap di itu. Ya, kayak gedeng bakal aya ye. La tata'adda niyatu himmati ila ghairi. Jadi artinya lamun urang nek semangat usaha tapi ulah poho semangat eta doang tah. Di mana orang nek semangat usaha ulah poho semangat ka Allah. Jadi anu digorengkeun tuh ku agama semangatnya semangat usaha tapi poho ka Allah. Ya. Kan nunggesnya ya. Semangat ya. Lalawara taksiruka pibadu minallah ya. Pimatuli balahu taksiruka pimatuli balahu lalawara anu bakal ditagih ya. Tapi semangat anu ditanggung kan salahan nu bakal ditagih mah lalawar anu ditanggungnya kan itu goreng sebenarnya mah orang nu ditanggungnya ya anu bakal ditagih apalagi itu bagus itu bagus. Lamun misalkan orang semangat usaha baik tapi semangat urusan ke Allah itu dianggap kurang baik gitu kan. Jadi kudu dua nana ya, berarti robana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya kan. Ya seorang terus deui ya. Nah aya buahnya mahabbah cenah buahna usulu ilal matlub teu beusikan buahna mahabbah itu nyampe tujuan ya, jadi dengan mahabbah itu nyampe tujuan. Ayeuna urang bogoh ka Hijawe itu bisa nyampe tujuan datang amanahna kan itu urang itu lamun mahabbah ke Allah ke nyampe tujuan urang nya sebab mahabbatuki ja'at ilaik bogoh aing kasia ieu bogoh bisa nyieun datang ya ngan padahal hakikat nyieun datang mah hakikat mah Allah nya ngan biasa cek ada ya bogoh itu nyieun datang. Nah ayeuna urang bogoh ka Allah mahabbah ka Allah itulah nu nyieun datang ka Allah ngan hakikat anu nyin datang mah ya Allah natak disebut isnad najaat karena mahabbat itu isnad bajaj akli ya jadi hakikat nama Allah ya. Wa huwa al-ana ala makanan wa huwa Allah itu al-ana ayeuna lain kuari poe salasanya ayeuna ieu lain pas salasa ayeuna itu di waktu hiji manusia musahadah ka Allah. Nah, itu alana. Jadi wahwa Allah itu alana ayeuna. Ayeuna itu adalah ya, hiji manusia keur musahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ala makana aleh nu aya hanya Allah. Ta'ala makana aleh itu nu aya hanya Allah. Geus jelema salik, jelema keur ngabah nuju nyucuk galur nuju Allah. Nya manehna keur musahadah ningali Allah. Itu nu hanya Allah, nu lain mah teu kadeu. Nya taya. Geus dijelaskeun takuajengan annal amra ladzi hasala lidzalika musyahid inama huwa liwujudil hidayah. Ya. Anal amroladi
ari perkara anu hasil lilalikal musyahid ya kajalma anu keur ningali wahwa ya maksudna perkara anu di nah anu dihasilkeun ke jalma anu ningali itu anal wujud hakiki lahu subhanahu wa ta'ala nu wujud hakiki ma Allah ya lian Allah mah tahwa gairuhu la wujudalah lian Allah mah tidak ada wujud karena lian Allah itu ngaranna wujudnya goir hakiki anu jelas manu aya tu Allah sebab lain Allah mah kabeh diayakeun ku Allah nu mantak geus kalewat al kaun kuluhu dulmatun kaun kabeh ge gelap wa inna amana naruhu binuril haq caangna itu dengan nur Allah subhanahu wa ta'ala anu lain tah eta perkara nu dihasilkeun ku jelema anu musyahadah adalah wujud hakikinya Allah wal wasful mutahaqqik lahu subhanahu wa ta'ala itulah sifat jalma anu nyata ya itulah sifat mutahaqiqu lahu anu nyata ka Allah fil waqi dalam kenyataanna wa ghairu daka ya mana wa adamu idroki dalika lahu qabla dali ya inama huwa diwujudil hidayah wa adamu idroki dalika adapun tidak melihat wujud Allah qabla dalik sebelum pana qabla dalik itu qabla pana madkurnya madkur pana jadi sebelum pana nah, tidak bisa melihat Allah inama huwa li wujudil hijab karena ayat hijab nah jadi perkara nu dihasilkeun ku musyahadah wujudnya hakiki Allah itu sifat anu nyata dari Allah tapi tidak melihatnya sebelum pana karena ada hijab kos urang ya urang mah ya kahijab nu mantak teu bisa ya ningali hate ka Allah subhanahu wa ta'ala aju hijabnya pan lain kahijaban ku hordeng ieu mah ku tembok kahalangan lain ku hordeng mah ipis sama aya ranyang-ranyang ieu mah ku tembok ya kahalangan yes intinya wahwa al anata wahwa aridau fi musannif qaulu fa qaulu wa al ana eta dawuh musannif ai anda musyahadati hadas salih maka wahwa al ana Allah pada waktu itu artinya pada waktu musyahadahnya salih ke Allah ala hadal wasfilah maka alehnya atas sifatnya anu wujudnya Allah anu hanya Allah sifat anu nyata wa huwa mutasif bil waqi adalah sifat anu nyata ka Allah ya wa qabla idraki hadal musyahid talakin ada mengidraki dalik inama huwa lil hijab wa imbihi tidak melihatnya salik karena wujud Allah inama huwa lil hijab itu mah karena terhalang ya karena Allah itu ya dat anu agung ya anu mulia anu maha terang moal kuat mata urang ningali ya ulah-ulah naon ya ningali makhluk na baik mata poe teu kuat ya komo ningali Allah ya jadi bahkan kemah mata urang mah disarwakeun jeung mata lalai ya caang leutik newan kok ya jadi kos mata lalai qala la tata'adda niyatul himati ta'adda ya ta'adda niyatul himati Allah alam bisa semoga orangnya pada pasien terbuka hati amin pasien terbuka hati